bibi ge nama eleh ku si Kosim lah. Kumaha gitu si Kosim? Harta kan ingin jalan tol geuning bibi ge nurutan. Nurutan nyeun jalan tol? Jalan til bibi mah. Nah jadi jalan til. Panan awewe. Nu laki mah nya jalan tol. Henteu bi anger anu kitu mah jalan tol arek dijieun ku lalaki arek dijieun ku awewe anger da di mana teuing atuh tio panjangnya guys nya tol nu panjang mah di petak disebut jalan tol ge kulantaran panjang. Terus ayeuna bibi arek nyieun jalan tol cenah arek nyieun jalan tol di mana? Jalan tol di Pasir Koja tulisan teh Cengkareng Bandung Garut. Terus disingkatnya jadi naon atuh? Bisa roceng burut. Gak dendam naon ya bibi aing si saroceng. Aing curiga dendam nu baheula ieu mah nyawer ku suluh teh jeung ku minyak tanah. Karena aing ya. Bisa wae ieu ya. Kotome angora ya.